Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Sampurasun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Lalampahan tilu jawara anu papisah ti waktu leutik. Sanggis gede tur dewasa, maranehna ngajang gelek jadi tilu jawara anu masing-masing boga kasakten anu taya tandingna. Masing-masing lumampah dinanggone ngebasmi kajahatan. Adu haripan jeung pala rampok jeung rombongan begal anu bengis jeung sadis. Tepungna tilu jawara. Hiji dongeng carita silat karya Yayat Ruhiat dipedar ku Kang Gilang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge di radio Kamemet Kasugri pamiarsa sadaya. Tong hilap subscribe, like, bagikeun jeung diantos komentarna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa urang pedar carios dongeng silat karya Yayat Ruhiat dina judul Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Kepung merudak. Ulah dibinasa, rek dijadikeun pamajikan ye. Antukna mawar dikepung ku anak buah Darman. Tapi lain tandinganana saurang-saurang musuh nana lamru teu sanggup ngungkulan ilmu mawar. Teu kan nyahoan ti mana datangna gajleng Sitaragosi Hideung kagigirin mawar. Atuh nyemojang kacida bungahna satria anu sarela ieu dianti-anti ayeuna geus aya di gigirinana. Mawar waspada, sagala rupa kabungah disimpen heula di jero hatena. Saha cilaing? Montong pipiluan lah. Darman kakerot. Montong lebat tanya. Sing haripan kaula. Tembal Sitaragosi Hideung bari gajleng ka hareupeun Darman anu keur ngulinkeun bedogna. Head, Darman narajang ka Sitaragosi Hideung bari nyabetkeun bedogna. Tapi orok kaya perep Sitaragosi Hideung leuwih ti heula ngahanca dada Darman. Darman kukuyung-yungan bari mundur, dadana asa remek. Sitaragosi Hideung nyusul tepus dampal sukuna dipake ngababuk gado. Cebrot. Tobat. Tobat, ampun. Darman ngoceak kawasan kur dicabut nyawa. Tuh nang karak mengkang teu usik malik dina careham jeung irungna baloboran getih lalambaran. Mawar anu keur nying hareupan anak buah Darman geus teu puguh rasa hayang geurang ngobrol jeung Sitaragosi Hideung. Atuh mawar ngaluarkeun jurus anu pamungkas pikeun meresan para begal. Sanggeus ningali Darman pelaya anak buahna pating balecir muru kaleuweung. Gancang mawar nyamperkeun. Akang, sorana haros-hos. Anu ditanya kawas anu samar pola, manehna teu apaleun yen anu dihareupeunna teh mawar. Sitaragosi Hideung ukur neuteup terus ngomong. Duh bisa dirasaha. Mawar Kang, emut keneh. Cek mawar bari muka tutup sirah.
Si Tergo Sideng ngahulang bangun anu teu percaya. Mawar, cenah bari muka tergosna. Neng Mawar ieu teh. Sumuhun Kang abdi Mawar. Satengah motong. Akang hilap deui. Si Tergo Sideng ngusak beungeutna bari pok ngomong. Neng, naha? Cenah bari ngalengkah ngadeuketan. Mawar ngagabrug bari mudalkeun ka sono anu sarela ieu nyedak dina jero dadana. Ari si Tergo Sideng asa teu puguh rarasaan aya rasa bungah tepung jeung wanoja anu geulis anu geus meulit dina hatena dalah karasana teh asa dina impian. Antukna dua anana paungku-ungku dilimpudan ku rasa bungah anu pohara. Ari Mandor Surya katut anak buahna pating polohok. Sanggeus aya di jero imah Mandor Surya pok mandor besar anu masih ngorak teh ngomong. Ke rupina Neng Mawar sareng ieu satria teh parantos lami tepang. Mawar ngabelengeh bari derak-dak caritakeun lalakonna. Tim mimiti kadatangan para rampok ditulungan ku si Tergo Sideng nepi ka ngalalana salila 3 taun leuwih. Mandor Surya gogodeg ngadengin lalakon anu dicaritakeun ku Mawar. Ari bulan anu mencorot kawas geus keur nganteur ka satria jeung wanoja anu keur kalimpudan ku rasa kacinta. Kasugri pamirsa wanci carang cangtihang Mawar jeung si Tergo Sideng ninggalkeun imah Mandor besar. Lengkahna dipapag ku recetna sora manuk anu pating geleber neangan hakane. Sakapeung cangeh garjing kasintu silih udat. Ari monyet pating garajeleng beri sakapeung ngarenyohan. Sapaparat jalan nyaritakeun pangalaman hirupna ti mimiti ninggalkeun indung bapana nepi ka tepung jeung anu jadi guruna. Dina hatena si Tergo Sideng ngarasa dosa manehna geus nyangsarakeun Mawar. Akang oge lain teh inget nyai. Cenah bari gep leungeunna nyepang leungeun Mawar. Eueuh waktu kaliwat. Eueuh waktu anu kaliwat. Beungeut nyai nutur-nutur terus. Tapi akang geus kedal ucap. Hayang maluruh heula reujeng anu jadi dulur. Pokna. Kumaha tos aya laratan Kang? Justru nepi ka kiwari ge can aya laratanana. Jawabna menengah las. Lang Mawar ngahulang. Dadak sakala manehna jadi inget ka Jaka anu sarua keur maluruh dulurna. Kang, cek Mawar lalaunan. Wios, nyai pada nyarios. Kawas nu asa-asa reg dua anak eureun. Si Tergo Sideng netep antep. Sok, kedalkeun. Aya naon nyai? Mawar nyaritakeun lalakon manehna waktu keur ngalalana tepung jeung Jaka oge Ibrahim. Ngadenge carita kitu ti Mawar, rei beungeut si Tergo Sideng ngadak-ngadak jadi beureum. Dadana ngaguruh jantung ngagater. Mawar riwa sieun eta satria teh salah paham. Hapunten bilih nyai lepat cumarios, ceuk Mawar haros-hos. Akang teu sawios-wios? Nyai, yakin anu kungsi tepung jeung nyai teh ngaranna Jaka jeung Ibrahim. Cenah bari ngadegdeg bangun anu keur meriang. Sumuhun leres Kang. Jaka teh apa-apa dumukan anaknya.
kawas anu ngomong sorangan. Upan Kang Jaka mah nemen kah kamari. Nyai apal teh di mana dumukna. Uninga Kang, malihpun Bapak oge dongkap. Katingali beungeut eta satria kawas anu bunga. Nyai, wayahna akang tulungan. Anteur akang ayeuna keneh nepungan Jaka. Cenah bari satengah ngagusur. Akang teh sawios-wios. Mawar reuwas, Nyai. Eta teh dulur akang anu sarila iri teangan. Kang Ibrahim jeung adik akang Jaka. Mawar milu bunga anu pohara gedena sajongjonan dua anana pateup-teup. Jaka anu anyar pangantenan masih di bulan ku kasono jeung katresna eueuh waktu anu kaliwat. Gawena teh paduduaan we. Dalah indung bapana Neng Erna nyarek waktu Jaka boga maksud rek maluruh deui anu jadi dulurna. Estuding teu meunang ka mana-mana deui. Nya ti saprakawin jeung Neng Erna Jaka diangkat jadi kepala keamanan di eta perkebunan. Wanci asar Jaka jeung Neng Erna keur ngaropea tatangkalan anu aya di patamanan, tukangeun imahna. Ti mimiti campaka, rengganis, kembang ros anu keur karembangan. Waktu keur arantang di patamanan kurunyung Mawar jeung si Tergo Sideng datang. Sampurasun, si Tergo Sideng anu geus dibuka tergosna teh uluk salam. Pamajikan mandor besar anu harita keur aya di jero imah gura-giru kaluar. Bray panto dibuka. Kasampak aya satria jeung wanoja dua anana marake baju pendekar, kebeg manehna reuwas. Sajongjonan ngahulang bangun anu kasima. Ibu simkuring teh Mawar, putra mandor besar karena perkebunan teh Cisaranten. Mawar Surti gancang nyodorkeun leungeun ngajak sasalaman. Sanggeus ningali semah narengkuh tur sopan anu keur kasima teh dadak sakala cager, gancang sasalaman bari dareh deh. Mawar nyaritakeun kadatangan manehna jeung eta satria hayang tepung reujeng Jaka. Tekung silila kurunyung Jaka jeung Neng Erna datang atuh Jaka colohok waktu ningali aya Mawar jeung satria datang ka imahna teh. Kang, Mawar rengkuh bari ngasongkeun dampaleungeunna. Gap dua anana sasalaman ari Jaka niteup ka eta satria anu aya gigireun Mawar. Beungeutna kasep dadag tur gagah. Sadaretan mah beungeut satria teh katingali ku Jaka kawas lanceukna Ibrahim. Ari Neng Erna jeung indungna pating palohok. Dupi sadera teh leres Jaka, eta satria nanya. leres pisan. Dupi salira saha? Eta satria teh ngajawab tapi malah ngegabruk bari ngencerikan. Sajongjonan Jaka bingung kitu deui Neng Erna ari jeung indungna. Ya Akang ieu teh lanceuk hidup Hasan. Akang ieu teh. Cedah bari ngagalentoran Jaka. Jaka kakara sadar manehna milu ceurik maneh kawas anu kanyanyerian. Ieu Akang lanceuk hidup Hasan ieu teh. Cenah bari ngagalentoran Jaka. Leres ieu teh Kang Hasan lanceuk simkuring. Jaka asa can percaya keneh. Nyai, Akang teh lanjut hidup. Di mana Kang Ibrahim? Di mana? Sanggeus nanyakeun Ibrahim Jaka teh can caya deui. Indungna Neng Erna gancang nitah Jaka sangkan lanceukna dibawa ka jero. Atuh Jaka jeung Hasan teh dituturkeun ku Neng Erna oge indungna arasup ka imah. Neng Erna ngajurungan Pak Ahmad ngabejaan bapana. Jaka jeung Hasan liuk pageye-geye bakating kusono. Ari Neng Erna sanggeus sasalaman tuluy ngobrol jeung Mawar. Alhamdulillah Kang Ibrahim oge tos gaduh kula wargi. Malih tos kagungan putra hiji, ceuk Jaka. Keur uplek silih tembrakeun ka sono kurunyung mandor besar datang. Jaka cengkat bari pok ngomong, "Pak, ieu pun lanceuk Kang Hasan anu salami di pilarian." "Oh, syukur alhamdulillah.
Bapak jeung ibu milu bunga lah. Cenah bari ngarangkul Hasan menilila. Tah geuning ari geus waktuna mah ditepungkeun ku Nu Maha Kawasa. Dupi ieu pun bojo, nunjuk ka Mawar. Sarenge Hasan imut. Insya Allah nadapi dua ti sadayana, tembal Hasan. Indungna Neng Erna nimrung ngajentrekeun yen Mawar teh putrana Mandor Karna. Mandor besar mande ngagak-gak ngadenge carita ti pamajikan kitu teh. Tuh ratu, jadi baraya tuh mun kieu mah jeung Mandor Karna teh. Sapopoe jeput Hasan mapatkeun ka sono kanu jadi adina. Padahal orang teh kungsi tepung nyayi cek Hasan. Leres Kang, waktu nulungan Kang Ibrahim sareng waktu di perkebunan Buni Seri, tembal Jaka. Mawar jeung Neng Erna mani uplek ngobrol dalit pisan. Ira harek tepungan Kang Ibrahim. Hasan nanya, ret Jaka ka pamajikanana Neng Erna surti bari unggeuh. Tapi kieu ieu teh cek Hasan bari drak-drak nyaritakeun lalakon tepungna jeung Mawar peuting tadi. Bisa arep-arepeun si ibu jeung si bapana kumaha mun samemeh nepungan Kang Ibrahim teh urang jajabkeun heula Mawar. Sae pisan Kang sae supados ibu ramana teh Mawar teh henteu dedepeun tembal Jaka. Isukna rebun-rebun pisan Jaka jeung Hasan geus lumampah muru lemburna Mawar. Sapaparat jalan adi lanceuk anu anyar tepung teh baceo pada ngalalakonkeun kahirupanana. Ari Mawar ukur ngabandungan anu keur anteng ngobrol. Wanci panon poe luhureun sirah ti luanana geus nepi ka tempat anu dituju. Barang jol indung bapana kalintang bungahna inggis budakna kumaonam cenah atawa ngalalana deui kawas ti heula. Waktu anakna datang diiring ku dua satria indung bapana colohok. Hasan gancang ngedorkeun dampaleungeun menirengkuh kitu deui Jaka. Keke, dupi ieu teh saha? Bapana nanya ka Jaka jeung Hasan. Hasan ngabelengeh imut ari Jaka gancang panca kaki. Sim kuring Jaka anu ti payu nikah sareng Neng Erna. Bapana Mawar ngarangkul ka Jaka. Nyonya Jaka ieu teh nya. Dupi salira? Nanya ke Hasan. Bapak, Ibu. Nepangkeun abdi. Ieu teh Kang Hasan. Si Tarago Sideng teh rakana Kang Jaka. Mawar anu ngajentrekeun ka indung bapana. Ngadenge caritaan kitu tinu jadi anakna indung bapana kalintang bunga. Atuh Hasan teh sirikna digalentoran ku indung bapana Mawar. Hasan nyium dempal suku indung bapana Mawar bakating ku ngarasa bunga. Nuhun Raden, Bapak ngarasa bunga kadatangan ku hidup. Cenah bari digalentoran. Sanggeus aya di jero imah Mawar nyaritakeun yen Hasan teh lanceukna Jaka anu puluhan taun papisah. Raden, Bapak teh rek nanya, kumaha hubungan Raden jeung pun anak teh? Cek bapana Togmol. Belengeh Hasan imut ngagelenyut terus ngomong. Apa sinereng ibu? Sim kuring moal bari baha, komo ingkah balilahan mah. Hubungan sim kuring sareng tuang putra teh moal pegat. Kan tenan ayeuna tos diamprokeun sareng anu jadi dulur. Jawab Hasan. Ngadenge jawaban kitu indung bapana kalintang bungahna. Hatur nuhun Raden. Bapak jeung ibu kalintang bungahna. Namung litun enjing sim kuring bade nyuhunkeun widi. Bade nepangan pun lanceuk Kang Ibrahim. Insyaallah, bra, ngara tepungan atuh. Ibu jeung bapak rek kabadamikeun sagala rupa persiapan Raden jeung si Neng.
Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Paso sore Imah Ibrahim dikepung ku Badar jeung balad-baladna. Dalah Badar ngahajang ngadatangkeun sababarah urang raja begal anu mibanda ilmu luhung. Ari Ibrahim harita gancang nyelametkeun pamajikanana diungsikeun ka Abasuta. Dagilang mah keukeuh hayang ngabantuan anu jadi bapana cenah. Ibrahim, kaula datang rek maragatkeun nyawa Andika katut anak pamajikan Andika. Sok keluar. Sora Badar hohoak pinuh ku dendam. Gilang, ulah jauh ti bapanya, ceuk Ibrahim ka budakna. Sumuhun pa. Jawab budak teu neung. Sawias urang payunan deui ku putra. Ulah tembal bapana. Pasti Badar mau balad-balad anu meneluhung. Keluar Ibrahim. Pati geus nungguan anjeun. Badar terus susumbar. Bari teuneng Ibrahim kaluar ti imahna dituturkeun ku budakna. Kau lagi di luar, sok geura maju kabeh. Mana apa majikan maneh? Ameh modal sakalian. Cenah maneh haripu ngomongna teh bari diaping ku tilu jawara sewaanana. Tukang ngeunana ngabring anak buahna aya 10 urang mah. Nah can bosen andi karek ngarogah kaula. Ceuk Ibrahim bari maju ka haripeun Badar. Can ningali ngababatang mah kaula moal eureun. Tembal Badar, sok atuh geura cobaan deui ayeuna. Ibrahim rangta. Badar narajang dituturkeun ku tilu jawara sewaanana ari Gilang jeung haripan anak buahna anu 10 urang. Budak benceuh rek jeung haripan kaula. Ceuk salah saurang anak buah Badar. Budak teh kalem teu kapancing ku nafsu. Gilang netep seukeut musuh-musuhna. Anak buah Badar ngarontok ka Gilang, budak luncat bari ngababukeun dampal sukuna. Lumayan musuhna harita teu wudu namru, tapi jung cengkat deui sebrut musuh-musuhna narajang kabeh. Gilang kawas anu ngalayang bari nyababadkeun dampal sukuna kana sirah musuh-musuhna. Kabeh musuh anu kakeunaan dampal suku Gilang nalambru asa didagor ku godam. Hanya di podaran meureun ieu teh. Ceuk saurang bari sebrut kabehanana narajang ngalagas bedog. Budak anu geus digembleng ku pamana Jaka teu anta parah. Waktu musuh narajang ngagunakeun bedog gerewek, leungeun musuh teh ditewak. Leungeunna musuhna ditarik ngagunakeun tanaga. Musuh nyelontot ka hareup terus disampakeun tuur. Sakocepat dampal sukuna nyusul tepus dipake ngebabuk carehamna. Cebrod. Aduh. Musuh ngoceak maratan jagat. Ningali baturna anu saurang teu cengkat deui anak buah Badar kalintang nafsuna. Blesat kabehanana narajang deui rek ngabinasa Gilang. Budak dongko bari sajorelat beureup ngahanca beungeut musuh. Musuh anu kateunggel ku beureup Gilang mani burial buncelik. Geus kitu Gilang mere deui hadiah dampal sukuna dipake ngababuk carehamna kubrag. Musuh anu jangkung gede teh nangkarak bengkang. Sok geura ketrukeun ilmu anjeun kabehanana. Cenah ceuk Gilang bahasana kawas kolot. Musuh-musuhna anu masih walagri belesat narajang deui. Tapi najan manehna teh budak bolon, ilmu pangaweruhna jauh mun dibandingkeun rejeung musuh-musuhna. Waktu musuh-musuhna narajang ngagunakeun bedong, budak teh ukur ngagilak bari ngababadkeun dampal suku rejeung peureupna.
Ora kaya musuh-musuh na ngajarengkang teu walakaya. Ibrahim anu harita keur nying haripan Badar katuti Raja Begal keur silih serang. Dalah sababaraha kali Badar Namru alatan menang paneunggel ti Ibrahim. Waktu tilu jawara anu disewa ku Badar teh rek narajang ka Ibrahim ujug-ujug gajeleng jaka jeung Hasan ngagajeleng ka gigireun Ibrahim. Atuh kalintang bungahna harita Ibrahim menang bantuan ti dulurna teh. Ari Hasan gewat ngagajeleng ka gigireun Gilang anu keur ning haripan anak buah Badar. Saha cenah aing? Montong milu kana urusan batur lah, ceuk salah saurang anak buah Badar. Montong pipilueun bisi dipadaran, cenah bari ngulingkeun badaugna. Hasan teu ieu ngajawab, ngan pereupna mani sajorelat kabalesat ngahanca tukang irung musuh, gejrot tukang irung musuh tadi hanca ku pereup Hasan. Atuh harita keneh irungna ngaburial kaluaran getih. Hasan gancang nusul tepus pereupna anu kenca dipake neunggel dada. Oro kaya tumibana musuh nang karak bengkang teh urang deui. Hasan mudeg-deg amarahna. Kabeh anak buah Badar anu ngahurup Gilang teh teu disesakeun saurang oge. Kabehanana nang karak bengkang. Sanggeus musuh-musuhna eueuh anu carangkat deui gancang budak teh dirawu. Hidup tungguan di dianya, mereka bantuan heula bapa hidup. Cenah bari gajeleng ngagajeleng ka gigireun Ibrahim. Saha cilaing teh ha? Hayang modal sia teh. Ceuk salah saorang jawara sewaan Badar. Kuring Hasan, si tergo sideung. Waktu ngadenge ngaran Hasan, Ibrahim hampir leungit konsentrasina, tapi gancang manehna sadar. Beneran tuh, sekalian di podaran ku aing kabehanana. Cenah bari sebrut narajang ka Hasan. Tapi Hasan lain lawan enteng ka Sugri. Waktu musuhna nyebetkeun badogan sakocepat pigelang musuh anu keur nyepeng badog teh ditewah. Tuluy ditarik musuhna lonton ka tarik ku tanaga Hasan. Musuh anu keur nyolonton disampakeun dampal suku dipake ngababuk carehamna. Musuh poceak dengek bari sosolontodan. Hasan nyusul tepus dada musuh dibabuk deui ku dampal sukuna. Antukna musuh kokosehan sakarat. Ningali baturna tiwas ku Hasan anu duaan gancang narajang ka Hasan. Jakatap ngantep manehna jakat ngantep manehna milu narajang kanu saurang. Ngan sakocepat jaka ngababukeun dampal sukuna kana palebahangan musuh. Atuh musuhna burial buncelik bari mundur sababaraha lengkah. Tapi jaka geus anu geus kalimpudan ku amarah manehna teu ngantep. Pereupna anu ngebangbaraan dan dipake nonjok puhu ceulina. Gubrag musuh nang karak bengkang. Tapi teu lila koneang dehudang bari daludag daligdeug. Maksud musuh mah rek nerajang deui. Tapi dampal suku jaka sakocepat ngababuk carehamna. Cebrot. Aduh, tobat. Musuh nang karak bengkang kokosodan sakarat. Ningali balad-balad tiwas Badar jeung anu saurang deui gancang kabur, tapi teu kanyahoan Gilang ngablesat. Dampal sukuna dipake ngebabuk bagian tukang sirah musuh. Badar sosolontodan. Puhu ceuli Badar tonjok satekerna ku peuleup Gilang. Cebrot. Tobat. Ampun. Badar leslesan tiwas nang karak bengkang. Ari anu saurang deui sembah
Depong bari acong-acongan hayang salamet nya Ibrahim sakepara kanca teh ngabebaskeun musuhna nu saurang. Kasugri pamiarsa, urang cekapkeun wieu kadir pedaran dongeng Kang Gilang dina judul Tepungna Tilu Jawara karya Yayat Ruhiat. Urang tepang dongeng di enjing dina waktos sareng galura anu sami. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.